Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Hilwa Faizani Haikal, kelas 10 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade ngawawancara ngeunaan virus Covid. Nah, ayeuna abdi tos sareng narasumber. Nah, Bu, abdi bade tumaros perkawis virus Covid. Nu kahiji, naon nu Ibu lakukeun dina nyegah virus ieu? Paling ibu mah diusahakeun teu kenging seueur-seueur kalawati bumi. Sareng upami eka prayogen oge kedah nganggo masker, sareng kedah seueur cuci tangan. Anu sabundeureun Ibu atanapi wargi aya nu kena teu, Bu? Alhamdulillah sabudeureun ibu tatanggi teu aya nu kena dan mudah-mudahan sehat sadayana. Kitu deui wargi ibu wios dina tenaga medis oge alhamdulillah pada sehat. Nah, Ibu terang virus ieu teh di mana, Bu? Seueur teh ayeuna mah pan dina media massa seueur, dina televisi, berita, dina HP oge seueur, eta ibu terang. Nah, naon nu Ibu terang perkawis virus ieu, Bu? Virus Covid ieu teh virus anu nyerang paru-paru sareng bentukna alit tapi bahaya. Janten urang sadayana kedah hati-hati karena virus ieu teh. Iraha Ibu terang perkawis virus ieu, Bu? Virus Covid ieu teh nuju masih aya di Cina oge tos terang. Mung dikinten teh moal dugi ka mawabah ka mana-mana ka dunia nya nepi ka Indonesia oge. Nah, kumaha tanggapan Ibu perkawis Covid ieu, Bu? Ya mudah-mudahan virus ieu teh enggal pulih janten ke kahirupan urang sadayana sabihara-bihari deui. Nah, tur nuhun Ibu tos biasa diwawancara. Mung sakitu nu kapihatur, pilih aya kakirangan, nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.